Hmm, si Asep teh carita teh gawe geus saya 5 tahun kabarna. Geuting buah-buah si Asep teh paeh nya teu karunyaeun sugana eta si Asep teh ka emak teh. Kaning ieu teh mah teh janda. Aduh, sing kieu gawe teh mi capek kieu. Biasa teh garanangan kieu hate teh. Ingatan ini ija, hirup penet teh nya ini ija teh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jang. Ma, ya Ujang nganteran sulunya jeung emak. Alhamdulillah, Ujang tos dipasihan suluh, mate geus teu kaduga nya teh ngalah suluh teh. Ujang teh inget ka emak teh nganteran suluh, sababna geuning si Asep teh can balik-balik geus 5 tahun teh ngeungeteun ting teu ka emak. Ya, emak, Ujang teh ayeuna moal suluh jang emak ka dieu sabari ningali emak da emak teh bisi paeh gitu. Nah, yuk Ujang, ka mate meuni nyangka kos ka ucing wae meuni paeh. Oh, poho mah Ujang teh kalepasan, beuteung da keur capek. Sugan teh mah teh geus pupus gitu. Tah ieu rawatannya, ieu suluh kadenya si Tarapti. Tapi mah ieu teh ari si Asep teh iraha balikna cenah geus kangen urang teh babaturanna hayang ngerapangi jeung Asep. Duka Ujang itu tos 5 tahun teu acan mulang wae teu acan aya kabarna, teu acan aya wesel ka emak teh. Can aya we si Asep? Can. Oh, ada apa ini teh? Saya mau ngunurin dulu, Bos. Ngunurin kerja. Apa? Mau mundurin kerja? Ada masalah dengan ini karyawan yang lain apa gimana kamu? Ini di rumah nenek nungguin. Sebaiknya kamu jangan mundurin diri. Kerja di zaman sekarang susah loh. Apalagi kamu masih muda, punya masa depan. Masa kamu mau berhenti begitu saja? Sebaiknya saran dari bos, kamu jangan sampai keluar dari perusahaan batubara. Orang lain banyak loh pemuda ngantri mau masuk ke pekerjaan ini. Soalnya gimana ya? Itu kan nenek takut mati, gak tahu gak ada apa-apa. Kamu berarti, oh kamu 5 tahun belum pulang ya? Iya, belum pulang saya 5 tahun. Jadi Gimana gajinya? Oh ya nanti saya lihat dulu nih gaji kamu. Oh iya, nanti saya transfer. Tapi ini tanda tangan dulu buat pembayaran bulan sekarang dan ke belakang. Tanda tangan dulu nih. Udah, Udah. Nanti saya transfer ya. Kamu Oke, balik siap. lagi ke sini. siap. Ayo, Siap. makasih. Di mana itu, oi? Markas ceket kulit teh. Di dia sudah. Woi, tadinya. Kadeu. Mama, Teh ka mana penting-penting mau anu kieu mau tas. yo ngelayan markas ceket kulit. Kela. Terus balik sakeula ulah teu waya. Baju Baju ieu teh kurang hayang mapangi jeung ketua ormas jaket kulit di mana aya bos mah di jero tarap di jero nyong setor. Dulu ke jero. Yuk. Ada apa kamu kesini? Oh, ada kawan baru, Bos. Tapi hari emak tuang sok di mana atuh ayeuna? Ya alhamdulillah Ujang. Sok aya Pak RT ka dieu ka emak nyata masihan kitu sok masihan beas 2 liter, daging ayam 1/2 kilo. Eta teh ti Pak RT apa ti pemerintah? Eta teh Nya caritana mah ti pamarintah meureun. eta teh cekap emak teh. Ah. Eta mah dicekap-cekap we nya tapi emak teh kitu. Waduh,
Belum tercukupi ini jatah buat ormas. Banyak sekali bayarannya. Bos, Baru diomongin untuk jatah ormas udah datang lagi. Ada apa ini teh? saya minta jatah buat anak-anak mau tur ke Palanggaran. Di mana Palanggaran itu? Pangandaran kali bos. Itu yang saya maksud, bos. Katanya ketua ormas tapi gak tahu daerah. Pangandaran buat di pantai bukan? Iya, itu. Nanti cek dulu ini. Ini ormas. Ormas mana ini namanya? Ormas jaket kulit. Jaket kulit. Orang lain di Badung nih. Ormas jaket kulit. Untuk jatah ormas jaket kulit pasti turunnya tanggal 25. Ini baru tanggal 1. Jadi gimana ini? Mau sekarang dikasih apa gimana? Saya minta sekarang, bos, kalau bisa. Jangan dinanti-nanti. Saya lihat dulu. Oh iya, nanti ditransfer ya. Iya. Tapi mohon nanti buat anggota Simas nanti area batubara diamanin, jangan sampai kacau. Oke. Kalau misalkan ada oknum-oknum, ibas saja. Oke. Nanti transfer. Siap. Duit lancar, aman. Siap. Eko, bos. Siap. Anwar deui jatah arek tanggal 2. Menit ting si Asep cari tanah gawe menulis 5 tahun. Wesel tama ai maneh teh karunya Asep. Baheula teh pan maneh teh kumaha teh dicewokan naon, dihuapan naon. Ini malu lu kalakuan teh bapak maneh. Boro-boro inget ini bapak maneh ge ka aing ayeuna aing sangsara kieu oge. Assalamualaikum. Saha tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma cageun. Alhamdulillah. Udang deui neulean aing teh ka dieu teh geuning. Dengan anak aing nu ketolan teh. Lain mah ujang teh ya bawa minuman ya. Aduh, alhamdulillah ujang. Ieu teh naon mah masa karek nempo jang? Ya duitna Aduh, jajak kulo ka Siron jang terus masihan acis ka emak tur nuhun jang. ari mah cager atuh. Alhamdulillah. Syukur cager mama. Nyetak kieu mata dia teh keur ngalamun bari ngadurukan gitu. Keur mikirkeun si Asep gitu, ngabayangkeun si Asep kumaha ayeuna gitu. Mah saeutik gedena inget gitu kanu jadi incu ujang. Udah pasti mah ari kolot mbok kali inget wae kan jadi budak, tapi belum tentu ari budak pa inget kan jadi kolot ya. Iya. Ya. Kamari cek bos. Urang kudu ngospek maneh. Supaya maneh jadi anggota berwibawa. Siap. Kamu pengen tahu siapa tangan kanannya bos? Nih saya. Boleh tanya bang, Boleh. tangan kirinya siapa bang? Kamu pengen tahu? Nih, tangan kirinya. Nih, amuan kusiata, amuan. Habis makan apa bang? Habis makan nasi padang paket 12.000. Ini beda bang. Baunya bau paras asem bang. Apa tuh paras asem? Itu paras asem bang, udah lama. Saya gak tahu itu bukan level buat saya paras asem. Ada haus? Haus bang. Li mineral. Mari mas rasa anggur. Anjir, ongkok ketua tapi minumannya mari mas. Kurang Naon, ngomong naon. Enggak bang. Mari mas anu menemani orang ke waktu kecil. Mari mas akan terlupakan. Minum. Siap bos. Kenapa kamu dihabisin? Atau bos juga harus minum. Bos, ampun bos. Oh, kayak gini, no. Oh, udah. Ampun bos. Bangun. Jangan macam-macam sama saya. Siap bos. Eh.
Ayo nama orang kana intina. Abang nek kabejaan ka maneh kumaha carana neangan dana supaya bisa tur itu ke pantai yang THR ke anggota tiap tahun. Caranya gimana, Bos? Nah, ini caranya. Permisi. Saya minta pendalangan dana. Coba kamu praktikin. Permisi. Saya mau minta penggalangan dana buat touring ke pantai sama THR. Nah, gitu. Nah, gini ya. Sebelum masuk ke pabrik atau ke PT-PT, gini caranya. Kamu harus basa-basi dulu. Bos, minta rokoknya dulu, bos. Gitu. Tangan kiri tadi. Kalau tangan kanan buat proposalnya. Ya. Coba kamu praktikin. Bos, minta rokoknya dong, Bos. Ini ada proposal. Nah, gitu bagus. Kamu udah lulus. Ayo kita pergi. Bo. Karena kamu udah lulus, Ya, Bos. kamu praktekin. Nah, pertama kali kamu harus palakin pabrik itu. Proyek? Iya, Siap. laksanakan. Kamu udah Siap. lulus. Siap. Bos, Apa? itu yang korek, Bos. Korek. Korek? Ya. Siap. Makasih, Bos. Koreknya. Oh. Bos, Kamu dari mana? Kerja korek? korek. Ya. Ya, Bos. Korek. Nih. Kurang ini ada banyak, Bos. Wah, banyak sekali. Dari mana ini? Tadi kan saya ini jalan-jalan, ada orang miskin, ada orang yang lagi di kebun, saya palakin aja. Bagus. Kamu udah lulus sekarang. Ayo kita cari mangsa lagi. Ayo. Nggak ada harga gong tosok inget. Kalau jadi itu nyata kasih Asep. Asep ah. Aduh, namanya itu nggak jadi penting. Iya. Tunggu ke WC ya mah. Kita pulau banting ada jago, mereka kan jadi bentuk kieu, limpu inget kasih Asep dan ieu teh. Aduh, jadi beteng, dia mah aduh, gara-gara jagong. Kita dah lain beku beki teuing ngadang jagong. Ku akibat ku teu boga beas, beas dua leteng jadi awet-awet. Di tengah dagangan bantuan ti pemerintah eueuh wae gitu. Kajompo teh. Aduh. Assalamualaikum. Pak Ijah ke mana ya? Oh, subuhan dia sinarian aya duit dia buat. Aya jagong. Aya minuman deh. Boleh kopi ya mah. Mana mah Ijahnya? Wah. Wah. Mananya mah Ijah? Mau sugan? Gini si Sujang, ira ka dia Sujang? Ah, iya mah, kumaha cager? Alhamdulillah, Sujang. Lain berarti di gogorowan sugan teh mah teh. Anu kieu ti mana boga rezeki lain. Ya, keur boga we jang itu rezekinya, pemasihan biasa aja.
Iraha iya itu. Mang itu iraha mang. Aduh. Mang supir alien. Oh, yang mana negara baju mana ya? Supir alien. Naon jang? Jatre mah tuh kumaha teh. Boga kawasan ieu teh. Kawasan kan ujang lin. Nyawa rokok-rokok atau arasil teh. Aya rokok geboy arek. Bae dikeun lah. Nunggu. Kabeh we. Amankeun kade areanya, amankeun ya. Siap pokoknya. Kok lo keju teh ya. Balik kieu ya. Ya, sudah coba caritakeun ka emak, ka bingung, ka butuh maneh teh coba sok. Jadi kieu mah tadi teh ujang teh Facebookan ya. Ta berteman jeung babaturan ujang gitunya alumni sekolahan gitu. Manehana teh hayang ngumpul gitu sakabeh alumni gitu seangkatan ujang teh gitu. Da ujang teh bingung gitu. Ya, maneh motong ngomongan ujar ya. Ari alumni teh tetep artina teh bansos lain ujar. Heueuh mah bansos alumni teh mah. Oh, tetep artina teh ujar. Saat ini karena bansos we pikiran teh. Ayo naik bingung euy. Ya perusahaan geus eueuh hayamna hese bahana ieu. Makan mahal ieu. Makanya sok aya jatah itu kumaha ya teh. Bingung deh ieu. Kumaha deui nya? Bos. Data bos. Main udah 2 bulan nih bos. Jatah. Jangan datangnya, euy. Ayo naon bos? Jatah. Ya, gitu carana kieu. Bos. Kumaha ieu? Geus aya kana sabulana pemasukan. Ampura bos. Hayang parae virus nyata ieu teh. Bingung urang ge ieu teh. Jadi mun teu tutup nyata ieu teh. Lain pantiretan saya perjanjian. Bunga bulan aya pemasukan. Di dia teh menang nyaho. Wayahna kudu aya pemasukan. Nek bangkrut itu bangkrut. Wayahna kudu aya. Ternyata bos, bingung orang oge, pakan mahal ya teh, ayam parae, domba yang mau 2 kamari deh, bingung ya tak, tuh arah ya teh, kumaha tuh ya teh, Drum laku mah ya bos. Sigana ieu tah urang gubuk we ieu tah nu aya. ayo, ulah tuh bos eta mah bos, ulah eta mah, Teu menang nyaho. ulah eta mah ulah ke bos tanyakeun coba, Ah, teu paduli. Penting mah jatah. Oh. Barang man. bos, ulah eta mah, bos, ulah bos, ulah. Aduh, aing euy bingung. Kayak bos nanyakeun coba. Kitu nadega euy. Jeung diinsapkeun eta jelema duaan. Jeung di mana datangna eta teh? Kira kita mangkeun dijualna. Teuing di bingung ieu teh euy. Panu kieu patut di. Nek sabarahaeun kieu. Kan obatnya heuh. Kedeket tinggalna. Ini saya nyaho. Depan hese cai di dieu mah. Orang bikin karana main deket. Me obos kacai ge gampang ya ieu mah. Rek mah. Ayolah gaskeun. Dah. Jelema ayeuna mah hayang duit teh babari. Kumaha usaha. Kumaha urang katempuan ieu? Maka dengan dalung 2 siki leungit. Kumaha bebejana urang? Katempuan deui meureun. Aya begitu na manusia jaina mah. Hayang ngeunahna wae.
baheula teh si Aki nyaritakeun cenah maparokeun doma ayeuna teh meureun mah teu geus loba paparoanana meureun ieu mah wayahna we kudu ka ditu kudu sampeurkeun da ku sababutu keur ka rumah sakit ulut kamari ngadang jagong. Wah, aya mobil nah teh tadi pulang. Wah, aya tumpakan gratis aya numpak heula kana mobil. Da baheula teh di dieu lamun teu salah mah maparokeun doma teh. Tapi itu sih si teh. Naonnya eta teh? Nu rasakan teh sugan begunya. Oh, ngeunaan sugan teh begu ninganan emak anu rasakan teh. Si teh kemah menyangka teu bagu. Teh menyateuing depan dieu teh loba imam nya tinggal aya bagu teh maka mah teh kabina-bina teuing. Lain kieu teh pan baheula teh si Aki teh paparokeun doma di dieu hayang nyaho paparoanana. Ling. Kita kena naon ini? Aduh, eta meni menor gitu. Astagfirullahaladzim. Budak teh kitu teh. Ya teh. Eta budak sugan dina pas lajutna teh adangannya beli kitu kalakuan teh. Nya mah eta mah budak teh adatna sok tara katulungan malah mah ieu adatna teh sok kalah ngacak-ngacak sepiteng. Oh, gitu. Kau ngomong ke dewek, Lin? Hah? Umpama yang nyerenteng. Daurek nahan. Bambang dan sia. Bang, supir Lin. Supir Lin. naon jang? Jatre mas tuh, kumaha teh. Boga kawasan nih teh. Kawasan anu jang Lin. Nyaho, rokok-rokok atau arasem teh. Aya rokok geboy arek. Bae dikeun lah, nunggu. Kabeh we. Amankeun kade areanya, amankeun ya. Siap pokoknya. Tiraha mah ka dieu. Ya, hujan mata ya perlu kadieu teh. Aing ge mah sari sudah para rada kieu. Tama urang atuh eta mah. Teu keur leutik ngurus naoge eta. Ari mah ka dieu ngojek lain. Ah, mama sudah aya mobil truk nangkel we mah teh. Eta nini nangkel ka truk. Kumaha mun lapus teh. Kalamun ge beuteung teh lapar. Omong nu siga batur urang gawe. Kejona ge maklum aing ngasih nini sok poho. Keur kieu teh sok inget ka si Aki. Baheula mah dahar teh sok silih guapan. Kadang sapiring berdua. Let kaitu turun ke jararau. Bukan aing jelema teu boga. Let ka dieu nu jadi incu si Asep teuing ka mana teu puguh jurusanana. Let ka tukang kuburan si Aki. Tapi dah heueuh sareang ge bakal maot. Cangkeul wae. Nah, aing geus kolos segala karasa. Mangkaning umur terus kolot amal naon ulti bapae. Ah, kumaha brehna we ne kelas sampur ayeuna mah. Bos,
Sekarang kamu merapat ke base camp. Oh, siap. Siap, bos. Bos, Kali kamu ke sini pakai motor. Duduk kamu duduk. Saya mau nanyain, itu si Bang Sarkun 2 hari tidak ada kabar. Kemana dia? teleponnya dari saya, bos. Digadein. Katanya dia mau kemana? Kau kemarin mah lihat bawa cewek 2 mau ke villa. Dia main sama cewek. Ya, Bagus, kamu jujur, kamu berani. Itu doang dia. ya, itu doang. Deh, pergi. Kemarin lagi. Siap. Bos. Bos. Gimana, Bos? Sehat, Bos? Kamu kemana aja? Saya teleponin dari tadi, gak diangkat-angkat telepon. Saya lagi butuh. Bos, HP-nya hilang, Bos. Bener kamu HP kamu hilang? Iya, Bos. Benar. Iya, Bos. Sakit bos, sakit. Pengen sembuh. Dingin, Bos. Sakit bos, sakit. Berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gininya si Sujang. Masak naon, Mak? Oh ya, iya masak. Masak naon? Mata lapar, Sujang. Sujang sih gak berang bawa naon. Tas balanya di warung. Ayang lain. Hayang tuh Sujang diberi modal mati ke lapar itu. Iya nognya nog beri hiji ta. Jang dengan kejo. Kita aya karawan daangnya. Nya nuhun atuh Sujang. Ayeuna dahar sok pohon di sini mah. Bukan yang mati ke lapar ya kan. La ilaha illallah. Ya lapar ini teh. Sabar poe teh dahar. Mati Ujang termangi dahar ke 2 poe. Aduh, ini kumaha euy. Duit setor aweuh itu. Ya, kieu di parkir aing. Tegenaheun ku bos. Gara-gara ngagadekeun HP ka si Raymond keur main cewek. Susul siapa aing sa si Raymond teh. Lain emak teh. Geus teu boga beas. Mister Boga Ujang mati Mister Boga beas ieu teh. Atuh lamun nyaho kitu mah tadi teh urang teh mawa emak beas teh karek saleter-leter wae mah. Ari kitu teh nelepon. Tinggal lagi lamun aya butuh nelepon. Dimasukkan teh beuteung kumaha mun maot. Saha nu rek mau ka rumah sakit. Ujang ka mati pan mama teh nyaho naon HP sakararane. La ilaha illallah. Tuh dina itu gorawokeun Sujang mau beas ka dieu da sok nepi. Oh, ai kitu mah kemarin kumaha lamun mah butuh teh lamun keur lapar nek digorowokeun Ujang kadinya. Bos, Orang ngajar banget sih kok. Kenapa kamu bilang sama bos kalau HP saya digadein sama kamu? doanya si bos tanyain, bos. Kan saya suruh. Jangan beritahu kalau HP saya digadein sama kamu buat main cewek. Ini pelajaran buat kamu. Ya. Spaghetti ya. Ya. Asakan eta dijikeun di sampe. Ya. Pujit sapi. Jangan kejo nya. Nuhun Sujang, jadi aku kasih lo. Kade poho ieu nog sok poho ini mah. Nog meri eta kade. Ya. Iya nuhun Sujang. Oh baiklah urang balanya oge ke rumah we kadinya. Urang balik dinya ka itu. Kalau Sujang, Can ngarit dan boga jukut.
Heeh. Tuh nyamannya kieunya. Ya, nuhun sujang itu ditempuan ai mana sujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bager-bager mah ieu urang. Jika gantian rezeki. Keperluan apa? Itu keperluan pribadi saya, Bos. Senang-senang, Bos. Senang-senang sama siapa? Sama cewek, Bos. Ampun, Bos. Ampun. Ampun, Bos. Berdiri. Saya gak suka. Masa preman lebay kayak gitu? Bos. Pengen sembuh? Pengen, Bos. Anjir. Bos aing sakit juga nih. Sakit, Bos. Ya, ada gawe ieu bangunan itu dimanfaatkan. Rek diteruskeun deui yang ternak teh kan. Gentong nama aya keneh jeung udah cai tah. Emer aya. Apalagi pakana aya ieu. Sugan we hasil teh kan. Turuykeun nya ieu. Mubadir ieu. Tapi saha deh kan nya euy nu daek gawena di dieu. Teka itu pagadagan. Kudut mah kudu, udang dahar mah kudu. Berapa lu kasih hajinya, euy? Assalamualaikum. Ye, Waalaikumsalam. Sahanya? Asup ka dia, asup. nuhun sujang. Mana teh geus bager sing kagantian rezekina deui leuwih ti kieu. Coba kama. Ieu mere spaghetti, mere peucit hayam. Tiba jeung ieu nog meri. Aduh, itu pangaresep mah teh. Nah, itu telas-telas teuing. Nah, itu sujang kama teh beleguk-beleguk ting bager ku bageuna tapi tungtungna teh kaya belegukna kama teh. Naon yang cocokan budak si sujang. Lain dikah lempang nama jika si Jain itu dia teh euy. Ye, Aya naon ka dia? kain di kaji euy, butuh pagawean sugan di pagawean ji. Pasti butuh pegawai lagi di jelema tua kamu apa tinggali baju na oge. Biasa apa na tuh ji ka jelema teu gablok teh mending ngahina. Ngomong ke jeung saya. Oh. Kaji gitu teh. Oh, maaf ji. Rek naon si lain ka dia? Kain ji, ikrek kata pagadagan sugan we aya di pagadagan ye, teu nganggu ye. Dengan pagadagan si lain ka dia. Oh ji. Kaparangan. Taek di dia rek inggo hayam bodas, sakedeung usum kurban. Ji, di mana-mana oke kurban maji ku sapi, ku muning, ku roma, ku me, ku hayam bodas, lieur haji mah. Kang kurang, si lain ngepondok pamikiran. Ya, taek rek inggo hayam bodas sing loba. Ladang rek dijual. Dibeli darah sapi. Berara amat tuh, ngatu ji, nggak sih ku hayam bodas. Aku punya haji hayam bodas kurban, jadi tuna. Heula ngomong-ngomong jadi mah gawe di dia teh. Jadi atuh ji, berbutuh ya. Lain, ke omongan wae cara naon ge ya? Maklum ji, awaan dia mau ngomong kieu mah ji. Ye, lamun rek gawe di dia ulah dibawa-bawa kelakuan kitu mah. Kudu apa ngomong teh jeung saha?